Tahun 1858 kaayaan di Kampung Indrahayu baheula mah disebut Kampung Indrakila. Keur memejeuna harengheng warga teh henteu waranieun kaluar imah. Sabab sieun ku gorombolan DI TII nu saban waktu ngaranjah ka pilemburan. Dina sakalieun kaluar imah teh kapaksa kudu susulumputan sarta milih waktu anu tangtu. Biasana gorombolan ngajorag pilemburan teh dina wanci nyedek ka sareupna, mimiti tabuh 5 sore. Sakali aleutan teh aya kana 50 urangna, atuh warga teh boro-boro wani ngalawan. Salian maranehna mawa pakarang samodel bedil, bedog, parang jeung pakarang liana, jumlahna oge leuwih rea batan kapala keluarga anu aya di pilemburan. Harita di Kampung Indrahayu teh kakara aya bangunan imah anu reana 25 umpi, bari jeung masih ancal-ancalan. Lamun apa rentang-rentang aleutan gorombolan asup ka pilemburan, urang Indrahayu sok tuluy nyarumput. Jumputna teh aya anu dina kolong imah, kolong dipan, aya oge anu dipara. Sanajan kitu gorombolan teh angger arasup ka jero imah, nu pangheulana di teangan teh nyaeta kadaharan. Sakur kadaharan anu aya di lembur dikerid, dimimiti beas, jagong, hayam, malah munding, bogana warga oge sarua dikerid taya nu nyesa. Dina hiji waktu gorombolan teh murang maring di eta lembur. Ari anu jadi lantaranana kusabab saban ngaranjah imah henteu meunang barang anu dibawa. Katurug-turug deui aya di antarana warga di hiji pilemburan anu wani ngalawan, malah narajang ka tempat panyumputan gorombolan nyaeta di hulu walungan Cijangkelok. Nya antukna tina gagasab teh, tepi kawani nelasan pati semodel aya saurang warga Indrakila anu jadi korban alatan dipateni ku gorombolan. Malah imahna nepikeun kaluas diduruk, padahal manehna teu tuah teu dosa. Saukur katuding pajah teh geus bilu narajang ka hulu Cijangkelok. Memang urang Indrahayu mah harita beunang disebutkeun lantip dina ngayakeun tarekah pikeun ngamankeun dirina tina ancaman gorombolan. Nu jadi pamikiran harita leuwih hade ngorbankeun pakaya batan nyawa warga kudu ngalayang. Sabab geus kabuktian lamun harita milu ngajorag gorombolan ka hulu walungan Cijangkelok, daek teu daek kudu nanggung balukarna. Nyaeta nampak pangjorag balesan ti gorombolan nu tangtu sasad ngababi buta. Kusabab kitu basa urang Cimara, Jabranti, Purwasari jeung Cilumpang ngajak ka urang Indrakila pikeun nyieun kakuatan boga maksud nyerang gorombolan ka hulu Cijangkelok. Urang Indrakila embungeun da puguh sieun diserang tea. Sanajan kitu tina ayana eta serangan teh ngahudang amarah pikeun gorombolan anu nuding pajah teh urang Indrakila oge milu nyerang ka hulu Cijangkelok. Teu matak heran sawatara poe ti harita sakabe imah di Kampung Indrahayu diduruk ku gorombolan sarta wargana ngarungsi ka tempat sejen di antarana kawewengkon Cibingbin.